ciweung bencana datang ngereyeung nu maksiat beki macet nu ibadah beki eueuh alam dunia beki keung loba jalma nu malaweung nu doraka beki anteng kana ibadah teu mayeng alam dunia beki ruksak nu doraka pabalatak pamarentah geus teu mihak ka umat Islam geus nincak alam dunia geus pakeuh ku bencana angin puyuh loba tangkal anu rubuh katut imah gera runtuh alam dunia beki ancur jalma-jalma geus lalacur silih hewaan jeung dulur poho kana alam kubur alam dunia beki poek geus loba jalma nu pasek umat Islam silih ledek ka ulama wani ngadek alam dunia beki angar loba jalma anu sasar kana takdir geus teu sadar maksiat dianggap wajar alam dunia geus teu caang loba beja anu mangmang ngabohong geus teu kapalang berita geus nyararimpang alam dunia moal anger pasti engke bakal ender gunung bakal alalungger manusia bakal lieur alam dunia geus teu angger loba jalma anu lieur ka pasantren beki minder kana salat ngabalieur dunia teh geus nini jalma maksiat warani anu matak loba lini akhirna jadi tsunami ku dunia loba kabengbat mun roh kaburu sakarat moal ditarima tobat cilaka dunia akhirat masjid mah ngajar rapat jamaahna ukur karpet ngisi kotak amal koret akhirna hirup samporet dunia geus tere kiamat awewe ngaku muslimat tapi tara nutup aurat kade kaburu sakarat
dunia geus tere kiamat hayu gancang geura tobat geura jauhan maksiat me bagja dunya akhirat Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna